Bah, bah, kemana sih abah? Nyambat laut dua ban. Ya bensin abah. Dia ke sana. Mau ke Lebak. Boleh boleh ke sana. Tuh, bawa ke sini ya. Ayo, Ayo. bawa. Oke guys, kita lanjut ke materi kita. Kita akan mengevlog di daerah pesawahan di Lebak. Yang pesawahan ini namanya adalah pesawahan lega ya, pesawahan lega. Oke, kita lanjutkan Cikidau. Nah, sahabat bisa lihat di sini ada beberapa rumah, dan ini rumah ini dikelilingi ya pesawahan yang begitu luas. Dari segi penerangan juga jauh banget ini. KWH di mana, rumah di mana. Kita telusuri kampung ini. Ini namanya adalah Kampung Serewen. Serewen ini adalah kampung kecil bagian dari Awi Surat. Teh, biasa we ameng-amengan dia di nyapan abina Awis Tepang. Damang, alhamdulillah masih di Lebak we caket bahar pu. Oh, didinya. Nya be ge tos ameng ti bahar pu bade ameng ka dieu hayang milari. Alhamdulillah neme 4 tahun ini teh. 4. Iya. Atuh. Tos bangor ye. Tak lihat. Jalan kene. Oh, sok masih kadang wengi ka dia ada itu saep mah. Alhamdulillah jadi tara diketrok-ketrok. Iya. Syukur ya sara rehat. Alhamdulillah.
Abi badai ka paling lebak lah. Ya. Mangga? Iya. Alah, rawaseun mah ngiring calik di dia. Aduh. Aduh, capek nih kikian teh. Ya teh kanggo iya lah momen dina YouTube. Ya. Rawaseun bete amung sareng ieu baharpu di Palitomo. Ya. Abi wengi osok ka dieu. Nya, Cuman nya Atau saya seep ani jangan. Kadang abi mah taranya anak baterai dah, Pak. Ka dieu teh. Bener. Iya naon dicalan naon aja na. Masih, Mak. Biasa apaan aja. Tos biasa tuh dah. Kapungkur mah sorenya mah ka dieu teh. Sore-sore ka dieu. Ayeuna mah malam. Dia mah ari itu seepon. Nya. Sering nosok seepon ka dia mah. Mohon ayeuna mah wong wengi ge sok ka dieu ngan kadang ai teu aya barang mah da. Lain alhamdulillah nuju dikereyekeun. Iya. Kumaha di dieu beurit nase seueur. Itu dengar itu bikin. Lah pare parana kitu teh Tidak kana parenu konekin. Iya pasti. Anu beurit di mana-mana batur mah jagong ge anu 1 hektar geuning kuat CF kabeh ku beurit teh, Pak. paling mana? Nya di daerah Jawa ka paling dituna di daerah Batil tos gereya beurit hamana teh dupang Nya teh. nya kalau mah jagong nanaon tos pare oge teu ngari, Pak. Ayeuna mah Eta jagongnya di kan. Itu kamu jagong. jagong gitu. Buat eta pare kuat. Ari Babad. iwa intina mah kedah wih deui ka zaman baheula, Bah. Tuh model pertanian tini ti bahan dugi ka perawatan intina mah eta kan beurit teh anu sok dihakana teh kan ku bangsa oray. Nya. Bueuk anu pararitu ayeuna kan oray ditangkapan bueuk geus di mana ta eta. Jadi otomatis anu kaduana kan area-area pesawahan nu sakuduna biasa diurus. Ayeuna kan posisi-posisi pesawahan di damel perumahan. Jadi beurit teh nyeret ka dieu. Bahan anu biasa hahakaneun di dinya karena jadi ka imah warga. Anu kadua namanya di gunung keneh, gunung-gunung anu sakuduna tempat sesatuan garalak, sesatuan teh. Ayeuna gunung komo Cililin mah pa daerah AB wah rata gunung teh. Duka sabaraha gunung anu rata na oge. Di doseran. Nya di doseran kan gitu. Jadi ayeuna mah isu di daerah Patima. Nya tah kitu, Pak. Janten kumaha. Ngan intina mah tameng nama anger daerah urang mah nu boga duitna orang batur. Nya. Boga kepercayaan da orang-orang keneh nujieun tameng depan nama. Jadi seolah-olah urang keneh orang-orang nu meuli padahal di belakang layar mah kan batur tah gitu. Padahal Batur. ulah Aduh murang kali. Anger mah nama hiji batur teh beda tidak Rata selaminya. muhun. laun-laun manganu sangalini atuh. Pasti. Ayeuna getos benang dikacirikeun daerah perkotaan. Mangga sangalini enak atuh. Mata kayak nama sepuh di lemur oge omat teh boga sawah saeutik misalna kudu diteun kedah dipageuh ulah dijual-jual cenah mun erek di tamahan kan gitu. Bahasana marge lainna naon kan pangbalikan ya bahnya. Komo abi mama tukang nanangung. Manya nepi ka kolot teh nanangung kan mustahil. Meureun beki kolot teh gawe teu payu meureun. Ai kitu mah boga nu sorangan ome we nu sorangan. Sakit. Jadi dia mah raoseun hening ge. Betah mah abi mah betah keneh di dia. Warteg mana nu ban anu bapak karya bae di Ica. Nya. Ieu bakti. Hmm. Tongos cenah warteg mah. Teh hoyong teh 120. Anu Gedong eta teh. anu gedong. Oh anu caket eta si ma eta. Anu kawiseun kumaha we duk dekat anu gaduh. Eta listrikna jauh nya mah nya. Nya teh Tuas kawan itu. Kawehana teh Pasir Waru. Jadinya Pasir Waru. Oh Pasir Waru anu mah caketnya ada aya ieu aya. Kawehana teh di ditu nyimpenna teh. Ai kapungkur mah di ditu ning Lebak Muncang mana teh? Oh henteu. Oh meser pulsa mereka ditu mah. Nya ngan eta teh ieu na teh anu 1.300. Nya. Ieu nana eta teh. KWH teh. Ayeuna data abi ngalangkung we ning tara aya lampu-lampu aja di eta mah dikosongkeun eta mah. Kosong we eta mah poe we. Nya. Kan teh dibere burung tuh. Henteu mah abi kadenya ge. Kapungkur mah aya tajub di dia teh abi mun kahujanan kana peten teh netepan di dinya magrib teh. Diical tanahna tajubna di abrukeun. Nya padahal lebarnya. Memang teh diicalan heureuh. tidak ayeuna mah terus bae sesuatu. Nya. Terus nah. Abi gaya nama magrib teh di itu isya teh di dieu keneh mah abi mah.
Kapungkur mah kan magrib teh di dia netepan magrib teh. Ini mah di ditu. Di kadang di Pasir Suling Pasir Malang. Istri pamagat tuh, Kak. Istri mah 4 tahun enak remajana. Di mana Bumi teh? Anu tiba harpu mah kapayun anu bade keluar ke jalan. Anu paguru diding. Oh, ceket tadi di. Nya anu padiding anu dipayun tapi bumina sanes anu di nya anu dipayun. Ceket warnet. Nya ta eta nya. Anu mangkukna anu mau ceket. Oh nya teis eta mah teis mah ieu di gor teh Palitongo. Abi mah lingkungan caketan almarhum Panah teh Pakasja. Teras Maberang Itoh. Nya Ma Itoh makan pali ditu nya. Nya Ma Itoh. Abi mah pali dieuna. Ieu mah pali dieu. Ameng atuh mah ka ditu mumpung sehat. Abi hayang ya bah ka dari itu da moal disaha bisa. Pokona mah jam 11 ka dituna ngaraya baso dompreng. Desa Sopani. Oh nya. Bayaknya tetap bicara. Acan ke abi mah sonten asar angkatna. Ka mana masih wa kan kapungkur? Masih we ka dieu ti Raidin teh ka dieu nguriling ka ditu. Paminten di calana teh bayaku mah calana bayak. Asar. Abi mah Ka urang mana wae? naon teh? Istri teh. Istri mah abi mah ka urang Cihampelas da. Ka urang Cipatik. Aya nama Mesya di dia. Teh acan Pak doakeun tuh duka iraha ini can dikeresakeun. Kare keresep we betah di daerah Batur gitu. Ya teh asak. Nya. Tiba arpu teh caket begitu. Nya caket di dinya da. Kadang abi sok di Barpu da. Kasepuh di dia ge da. Teh asa-asa. Tadi ding teh ngabangun di Bayongbong. Nya di Bayongbong eta teh kadang piwarang di usian deui ku abi. Hayo we piwarang usian. Di Bayongbong ana teh juga bangun. Nya. Kali kita tawar ada begitu ai ka hoyong mah abi pinah jeung teh ka ditu ngan cinta si ibu pasti moal ngijinan da. Di dia sepi cinta apa di dinya kadang-kadang abi Nangkep dinya mah sok kadiknya sakitu. nya tah kitu. Dan sok hese anu nangkep jalan urang. Nya tah kitu anu metak di petan kene betah abi gitu. Sabarasa sih? Nu tara di target si bapak mas ka ieu na we. Aduh. Lamun daek mah sok pangmupukeun asakna. Nya sok ku abi pangalakeun. Tapi lamun kacugak urang Oh, ngabawa. moal abi mah da atas kebal anu kitu mah. Itu aya Mas. Tas minang. Berapa? Orang alanya. Oke. Ya, di dia mah hararese. Ya teh ku abi teh dimomenkeun kana YouTube. Jadi abi teh masa-masa muda teh aya gitu. Oke sahabat, si Emak ini adalah langganan saya. Saya kan berjualan di sini. Nah, salah satu abi tos teu karaos mah tos 12 tahun di jalan teh. Jadi emak ge tos langgan teh 12 tahun ini. Bapak ini. Saya kadang-kadang isa loh ke sini dari sana ke sini itu habis isa malam-malam gak pakai senter sama sekali alhamdulillah. Atuh sok ngalangkung ka di wengi. Wengi osok cuman da seep karena diketrek-ketrek da tas seep gitu. Emak ge tos bobo berarti. Nah, pada kesempatan ini si Emak itu suruh saya habilin jeruk. Wah, banyak jeruknya. Banyak teh sih usah kada rencangan sekolah teh. Ente Mak, eta mah gagal ya namanya jodoh Mak. Teu tiasa dihayang-hayang teh komo dimung-mung gitu. Ya. Tos pilihan mah kawasa mah tos we gitu. Da pemi eta caket cenah mah arku daftaran nyarios teh sugan. Nya. Tahun mah di dia tukang baso teh. Teu deui. Da pan ayeuna mah tos ieu kasih abah mah kadang osok kadinya we ngadon ameng ngopi ngarokok tos weh deui. Tiban poe ku sehatna ge. Nah, urang ngala jeruk ya. Asakna hararese. Nya ku abi baeos pangalakeun Mak. Deh. Anti is aduh. Nya nu kumaha ya? Anu meujeunna we asakna. Arasa. Rami teh da mangna eta teh Mang Idan. Lami saurna mah. Gula. Nya kitu teh apa? Abi gen haji teh anu mana? Ai Anu beudak perang-perang. ai antara mah teu ieu. Oh, iya sudah berencana rencanakan lagi. Gimana? Teu Pak, rasa karone. Lalu ieu mah teh amisna teh Mang beta aduh. Aya gantar mending ku gantar. Bae pokona mah. Nyanak wadah nang. Aku mah eta gang. Hah? Badak dicanakan. Entoh wias gua. Ieu teh sakumaha mah alat teh. Anu asakna we. Nya. Sok mangnya eta can. Can. Urang kada di eta teh.
Aduh, rumahnya sederhana sih mah, nanti saya akan vlog ya. Buat sahabat-sahabat biar sahabat-sahabat tahu kehidupan di kampung yang sederhana itu seperti apa. Dan di sini ada jeruk. Nah, sahabat bisa lihat jeruk-jeruknya. Wah, meujeuhna. Meujeuhna enak. Udah mateng. Ada nih. Moal mah sok mah heula we. Padahal wios ku abi mah. Nah, wios da abi mah resep je jeblogan. Dugi ka 3 brus abi mah bah di dinya. Kita ningalikeun budakna teuing saha kamari teh. Nya wate eta mah abi ge hege alit keneh mah da eta teh. Mau cek ceri meureun uidama kitu. Papa hayang jajan. Papa hayang jajan. Ada cenah isu-isu teh jajan di warung teh ngadawi. Eta bapak istighfar, bapak mah keueuh bapak anakna teh. Nya teh keur Gulana 450. darahna gulana naik. Iya. Kadar gulana 450. Tak kayak enak. Oke guys nih jeruknya mantap. Camcau. Enak paling kudu caket we meureun nya mah si abah eta. Tuh di. Saten teh apaan ku naon geuningan kararit. Oh. Berang kitu. Oh nya itu lo jauh barolongnya. Kitu. Kan kena disemprot gitu. Wah, Ah. untuk damang mah damang ya. Oh musiman berarti mah penyawat musiman. Ujang ke kitu jalmi eta ucing. Oh nya abi sok menakan ucing ku abi teh dicana ka ditu garering. Mas paeh abi sedih kalau kaceurik abi mah ceurik mun ucing paeh. Jalmi wae kitu ucing teh deh. Nya abi mah wengi-wengi Pak hujan dah. Ka dieu teh ngalangkung. Keok teh di kebon baharpu teh. Ucing teh kabulusan ku abi teh cana ka bumi urus 2 dinten. Kuat sakarat nilai teh gering beuki dia teh geus diobati geus dikumaha. Karasakeun maot teh ucing teh kubur ku abi teh. Tuluy kamari menak di jalan duka kageleng sampean duka kumaha. Urus deui ku abi teh. Baturna teh bawelna Nya atuh. Ka dieu. Sampai mah. Alah, Hmm. asum ieu mah. Mun biar nu ami. Ya amis mah. Aya teh boga bumi tengah teh orang mana aslina? Naon ali pamagetna urang geus surat. Nya. Di mana nih? Di dieu teh Banyaran we. banyak. Nan eta mah bumi istrina. Seger cai di dia mah bersihnya mah. Alhamdulillah. Di dia mah teu aya kaporit anti normal nama cai pesawahan unggul. Teh salah. Akan kayaknya dari tigena bobogoh ini cenah. Ari barudak mah lamun dibere teh sok jual geuning. Nya. Sok diingkeun heula anu teh. Kita ngadang-ngadang dia teh. Nu mana? Apa? Berda hasim. Seger nu hasim mah bah. Tara. Saya anu amis sampai tani kareueut. Nya. Eta teh ujang mangadama sok antepkeun heula we kitu. Nya. Lah barudak ka itu ka dieu teh mah. Nya ngan ari kuminan mah sok Tembus wae eta teh mah hiji gelo sewa. manggarap. Tara Minta cenah ieu jeruk bermilai tanu eta ka ditu kan mah.
Oke guys, ini adalah salah satu perumahan yang ada di kawasan daerah Serewen, Awi Surat, Desa Penyocokan, Kecamatan Ciwidey. Teh, mangga teh. Ada ngulang ngelay ya, capek. Oh di sini enak rumahnya. Kayak abi ameng ka dia. Ya, kan. Ada. Ini rumahnya nih bikin sejuk, lihat tuh rumah. Nanti saya vlog deh perumahan ini. Ya kan, keren. Siapa yang nggak betah di sini nih? Sahabat Cuki Sunda, mungkin sampai di sini dulu perjalanan vlog kita hari ini karena berhubung saya ada kerjaan juga. Sekarang saya mau pulang aja ke rumah. Ya, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah mendukung terus channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang saya hadirkan di video ini mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rek mulang bareng. Ayo. Lagi kan we. Ya, liburan ya ke pesawahan, jalan-jalan. Abi teh payun tuh.